Ngaheun lah. Naon? Si Ari mana? Ngalamun serius amat. Ayo. Ngalamun emang ya. Astagfirullahaladzim. Nah, hari maraneh datang-datang ke rumah surang. Kumaha lamun jantung urang murag. Cokot deh we kumane, gampang pisan. Oh iya. Itu we hese. Aing mana di dina? Ngalamun wae tong loba ngalamun atuh. Keur kieu euy, urang keur pararusing kieu lalieur. Udet otak teh. Oh. Rusing kunaon dari maneh teh? Nya teu parusing kumaha coba ge. Arek gawe ka kota teu bisa. Di lembur teu bisa gawe. Ieu mah dicare kanan beak kolot. Oh, kayak ieu nya. Man bener kolot boga pakaya. Loba nama. Atuh kumaha da urang teu bisa macul-macul acan. Oh, gitu. Lain aing kabogo masih kena si Inah. Sia bakal ngabahas si eta. Nah, gitu. Kieu keur peuting urang panggih jeung manehna di jalan. Oh. Terus kumaha? Urang ditanya hubungan urang ka hareupna bakalan kumaha. Iya, jawab teh. Ngajawabna manehna teh. Lamun Neng cenah kawin jeung AA. Bade di Paraban naon? Paraban bungut badag. Oh no. Hah? Bungut badag. Dasar laki pada suruh. Widih. Jerok pisan eta mah. Heueuh, bikin lieur pemikiran teh. King. Ah, naon? Apal teu? Apal naon? Si ieu bisa ngeramal. Oh, Heeh. emang heueuh? Bisa tuh ngaramal mah. Cobalah urang ramalkeun. Sok. Kumaha ya? Dakep Ya. Berarti relax. Sok. Tarik napas. Berem atuh. Berem. Tarik napas. Tahan. Lepaskeun. Tarik napas. Tahan. Tong wakat dilepas. Urang sok de. Tarik napas. Tahan. Tong dilepaskeun, tahan heula. Geus can. Ketemu can masa depan maneh. Can euy. Can. Oh. Gelak. Sok lepaskeun. Bagus teh. Itu. Ya. Ngap euy nyeri beuteung we jadina. Jadi keluar ti dieu teh. Urang geus teu kuat nahan.